sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa katepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau sepados kenyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Karena nyegak ngagentak nyuu kana suku Wijana segeluk kue manehna ceuri geus poho di kalalakian keur mah ngarasa wirang kanyahoan jadi kepala rampong turug-turug ngarasa paur ku tindakan Wijana dumeh ti heula geus nyieun dosa mahala ka Nyi Sari sarta ka Ganjar jeung rek ngabinasa Pak Asmita. Karena teu sangka bet boga maksud nu sakitu nistana. Geus puguh mah jadi kepala rampok mah anjeun nepi ka tega rek nganalasa ka aki kuring komo kasih Sari jeung ka Ganjar mah ku anjeun teges kabuktian di pahala. Karena Wijana nyarita bali teu sirikna mraketkeun maneh nahan amarah lamun teu mikirkeun kana kanyaah patuta katut maero anu geus dianggap inung bapa mah meureun kana teh moal dibere ampun paribasa hutang lara dibayar lara, hutang wirang dibayar wirang. Sampura jana lumaos ayeuna mah nyangakeun teh teuing ngajan bade dibeureum di hideung oge rumaos kuring teh hirup ukur jadi relegem teu karna bari tonggoy nyuu nyegruk ngrubutkeun si mata leungit we ayeuna mah dangong jago tanang jawara teh nu puguh mah malumuk teu beda jeung kapuk kaibunan leungit budi ilang daya. Geuning Surya eta teh jan emut keneh ka abdi ceuk jaja anu nyamperkeun barang Widarma lain deui kagetna geuning musuhna Wijana teh geuning Surya musuhna Wijana baheula. Tah pamirsa dina lalakon Siruyung Kawung mah karna teh ngagunakeun nami samarannya eta Surya, ari Wijana hari teh ngagunakeun nami samarana teh karna Widarma atuh teu kurang-kurang leuwih kagetna ngaran kadahuan gentak we manehna muru ka Karna anu keur nyuu baling hatena ngarasa hariwang sok sieun Wijana lat poho teu bisa nahan amarah. Jaja ieu teh geuning aya di dieu. Wijana gentak ngarangkul Jaja ngarasa sono puguh we pilaku poho ka mitra baheula anu baheula milu riributan waktu di Ujung Kulon. Malah bari jeung plong patutunggalan jeung Pak Jagur ngaja we jan kajurung ku kasono di Ujung Kulon teh langsung ka Cicapar. Jadi tos pendak sareng Abah atos apan mantap musul kali oge watos ku Pauum wartosan mun wait ayeuna mah urang keras kagadog we lah ceuk Wijana terus nyarita ke Widarma. Widarma teu nembal ongko-ongko hatena mah kacida ngarasa bungahna lantaran Wijana teu ngayakeun tindakan naon-naon kayak wae kana tak-takna kak wae kana tak-tak karena dicengkatkeun cina udang tos we Kang Nana urang mulih we dikantun ku Kang Nana eta mah nangis we. Widarma nyarita ka karna jareg karna teh udang terus nangtung bari tungkul teu wani nembongkeun beungeut katayap lembang digandong ku Widarma. Sedengkeun Wijana geus mieulaan barang jeung Jaja musuhna rek
terus kagadog masakeun karna ka Pasuta. Sajeroning lempang teh telemek teu nyarek ngaran-ngaran anu keur megung nafsu nahan amarah boro tadi mahar geus kilig lamun anu rek nandasakina kapanggih geus moal dibere ampun. Ari ieu kari-kari pelakuna teh karna anu sasap dulur kukutna. Ari ada sih manu tadi nyempot tukangan tangkal kaim barang karuhan karena geus kaboyong kudu jadi lawan manehna nempokeun bari hate deg-degan taya reureuh. Ngan sanggeus abrulan wijana jarau kakara manehna init keganjangan maksudna rek nabejaan babaturan anu di Gajangam. Pamiarsa jauh di jugjug anggang di teang lunta ti lemurna ka daerah Garut teh lain sakadar tamu laku saperkara jaja teh geus marasa sono kanu jadi guru nyaeta Bah Murtala nu mangkukna di kandang wesi katilu perkara aya talatah teh pajamian nu ditepikeun ku Bah Jagur. Pokna geus ngarasa sono ka anak mantu nyaeta ka Ipah Katut Wijana. Sajabana ti eta jaja teh boga maksud nu mandiri nyaeta rek gugulu tolab ilmu ka Gumilar. Lantaran cek Bah Murtala baheula teh jaja dikudukeun guguru ka Gumilar anu dianggap ku Bah Murtala mah tingkat pangabisana teh jauh aya di saluhureun manehna. Memang itu kanyataanana. Sanajan ari langsung mah Bah Murtala jeung Gumilar tekan ngalaman patalak patutunggalan. Tapi sanajan kitu ari tingkat pangabisana Gumilar teh geus kanyahoan kateuleman anu natelakeun yen Bah Murtala teh aya disahanapeun Gumilar. Lantaran kitu nu matak jaja ayeuna aya di Garut. Lantaran teu fungsi sumpang-simpang abrulan wijana geus nepi ka gadog puguh we Pasuta Katut maeroh kacida bungahna karna dirangkulan bari diceungceurikan. Atuh wijana jeung jaja mah leos bae ka Cigasti rek bebeja heula ka Parta lain bisi dedepeun bari sugan di jalan panggih jeung Andi rek didongengkeun lamun si Jakalara geus katewak. Wijana mah teu apaleun lamun si Jakalara teh katewak oge ku Andi. Di Cigasti ngendong heula sapeuting lantaran awak karasa capek tos burber ka ditu ka dieu. Isukna barali ke Cicapar. Waktu panggih jeung Pasuta sarta Paparta oge teu sabit-sabit deui ngeunaan maksud teu hadena ka karna ka Pa Asmita mah lantaran ceuk pikirna taya aya paedahna sok malah sieun nyaliarakeun talus ateu. Ari Pasuta sanggeus wijana jeung jaja mulang lendut teh karna teh di papatahan gegedena mah pilingan supaya karena teu pasrah sumrah kana takdir. Maksudna karena supaya pasrah sumrah kana takdir daek tumarima kana sadar anu geus ditangtukeun ti ajalina. Dina mamatahan teh museur kana urusan lapi rabi lantaran pangna karena kitu petak teh marga lantaran mah ku ayana peupeus hate teu kalaksanakeun kauntun tipung katamang beas Kanyisari anu antukna karena luas ikhlas bibilasan mahala Nyisari sarta Ganjar anu halu ieu teh pikeun Pasuta mah lain deui ngarasa era jeung wirangna ku Gumilar sarta Nyi Arum. Amun teuras mah hadena budi Gumilar mah mana boa manehna wani nepungan bari jeung nyaluuk menta tulung ka wijana pikeun meluruh karna nana angguran matepungan ka ditu ka Cicapar sakalian menta hampura montong aya basa era cumawon sinda puguh umah ieu sakitu jemar manahna ceuk Pasuta
bari neuteup deudeuh kanu jadi anak. Abdi ngiringnya upami bade kacip capar mirah nambrong guai dan bebeja heula ka salaki atuh sakantenan abdi oge ngiringnya bade iraha Nyi Umi giakna keur ayu we urang ka ditu ngabring ngana salah waktu mah kumaha abah we ceuk widar mah bari ngareret ka pasuta ngadenge nu hoghag teh karena mah ukur ngeluh we dina hatena mah nganuhunkeun kawijana anu teu nyabit-nyabit kalakuanna anu geus ngajoragna kana pahit. Tapi sanajan kitu ari kudu nyamperkeun ka Cicapar mah heulaanan. Najan geus pasti gumilar wijana sarta Pak Asmita moal aya gantar kakaitan tapi pikeun manehna mah tangtu moal kaduga nyugrogeun beungeut. Ku kituna sanajan dipaksa dikeukehan diajak ka Cicapar oge manehna mah tetep mugen. Malah ceuk keurentes hatena karena ini mang kudu nepungan ka Cicapar mah leuwih hade indit deui ti imah. Teu nanaon najan kudu terus abur-aburan oge. Atuh kabungbulang moal datang da geus pasti bakal disarusul ka mana bae teu kudu dipake pusing. Tuh dunya teh masih lega angguran mah rek neangan deui guru nu bisa mere ilmu anu daya bandinganana. Bejana wajar wanur zaman atau pananang katinggalin mah karena sigan heueuh suger saregep nepi ka tarangna oge adak-adak we kana samak padahal mah pikiranna mah ngacapruk ka mana karep. Ngadadak manehna inget ka Nyi Tarsiah anu geus jadi pamajikanna. Nu geus ngabrahil sanajan bener waktu dikawinnya Nyi Tarsiah geus kakandungan tapi dah hasil gawe manehna. Nu sawajibna manehna kudu tanggung jawab salaku anu jadi salah. Taksiran ayeuna teh keur ngadadago. Dumeh manehna indit teu beja-beja tapi geurentes deui da cenah kawinna ge lain hayang aing. Pedah we ku dipaksa lantaran hasil gawe aing jadi. Ka aing daek soteh pedah dipaksa dah hatena mah keukeuh nyantel si Andi. Sina diteruskeun we ku manehna atuh pedah eta geus aya budak dina kandunganna teh jadi soal jaga oge budak mah moal silo kanu jadi bapak. Teu kitu geurentes hate karna karena sama sekali teu nyahoeun lamun Nyi Tarsiah oge geus eueuh di lemburna malah kediteangan ku Andi Katut Ki Jantra. Tapi nya kitu lantaran Nyi Tarsiah mah teu ngabogaan baraya jadi bingung pikeun anu nareangan kudu ka mana nya nyungsina. Dina baralikna deui ka hujung teh bati meunang capena we bati bur-ber ka ditu ka dieu. Tapi lamun nareanganna ka Situ Cangkuang mah moal teu kapanggih lantaran Nyi Tarsiah teh mangprepna kalebah dinya pisan. Jelasna mah kelemur lolohan anu lokasina teu pati jauh ti Situ Cangkuang. Kumaha atuh Pak, itar teh geuning bet metak pika hariwangeun. Cing geuningeunna ka mana atuh? Moal upami ka Ciaro. Ongko Andi nyaritana bari gagaro. Teu ateu. Emang bener ngerasa bingung na teh. Pang-pang nama hariwang keur mah pangawakan awewe turug-turug keur ka kandungan. Moal daekeun ka Ciaro mah jang. Ceuk taksiran mah moal leres. Kapungkur manuju bapa di ditu sering. Kapan ayeuna mah bapa oge di dieu. Manawi kitu ieu mah bilih we nyumput di istri bapa di nu sanes. Moal jang. Moal daekeun margi bojo bapa nu di Ciaro mah beunang disebutkeun teu nyaaheun ka si Itar teh. Kitu teh mah ngaran-ngaran ka anak tere atuh. Sumuhun mah. Kedah ka mana atuh nya Pak? Duka atuh jang.
siga nama kanu jauh we pantas nama saradak suruluk nean waap gara-gara si Jakalara ieu kieu teh matak si Itar nepi ka incah di imah oge lantaran si Jaka nu teu tanggung jawab sumuhun pa padahal Itarna deui sanjajan si Jaka teu daek tanggung jawab oge ani teu kebat nyaritana asa beuratna kerek ngebrehkeun karatag hatena satadina manehna teh ngemutkan kana jabang bayi nu dikandungna dijanta surti kana naon anu dimaksud ku Andi sanajan teu dipokeun oge lantaran geus dibejakeun ku Nyi Tarsiah yen Andi teh aya karepna tapi ku Nyi Tarsiah ditolak lantaran hal ieu teh hiji pangorbanan anu luar biasa pikeun Andi mah mohon sae eta oge maksud Itar mah ngan eta we si Jakalara kacida pisan nomperogana teh nyaho pikeun mah tos nyaho pikieun mah tos we harita teh tong dibere ampun Andi nyarita bari ka krop nahan amarah anu ngagedur jero dada baku nama ngarasa melang ku Nyi Tarsiah mohon jangan di pengindos kedah kieu we takdirna ceuk Ki Janta ngaharuk di luar katinggali siga nu sadar teh tapi ari jerawana mah saha anu teu balueng atuh ditinggalkeun kudu jadi anak bari teu puguh ka mana-kamana geus puguh mah ijah gawena ngan saukur ceurik palilihan dares Pak upami ninggal kadinya mah tapi kieu we ayeuna mah bias perkawis Itar mah ku abdi nyalira di paluruhna bapa mah di bumi we awatos ka mah daripada ngantunkeun mah Andi akhirna ngebrehkeun pamaksudanana mohon jang kitu sae namung bade ka mana milarian atuh jang ceuk Ki Janta ngageri hatena nyeredet ku pok-pokan Andi anu ngebrehkeun ka nyaah ka manehna sarta ka anak bojona anu lain dijieun-jieun sacan tiasa ditangtoskeun ka mana-kamana mah mung saheulanan mah bade kanu caket we leres jang upami bapa ngiring mah hawatos ka indung budak tapi bapa ge tangtos mau ciciingeun tah kitu we atuh ieu teh abdi mah bade permios we atuh Pak bade nyalang heula ka Cipancar Andi saterusna pamitan ka Ki Jandra mohon mangga atuh jang bapa mah mau oleh ngadoakeun we mugi si Itar enggal kapendak sareng jang Andi oge ulah dugi ka mendakan bancang pakeu Ki Janta ngarasana langsa teu di rek ditinggalkeun teh si panonna geus mimiti merubut ngasuhan pipi sami-sami Pak bapa mah oge di dieu mugi ulah kakirangan naon sareng mugi dipaparin kasabaran sareng katawakalan ceuk Andi bari menjengkang ka pangkeng maksudna rek bebeja ka maijah geus kitu mah Andi ngaleos kalawan teu sumoreang lempang ngagedi ngajugjug ka Cipancar bari dinatak ti koromah karasa ngagenduk ku piceurikeun ras ku nasibna Ki Janta saanak pamajikan Jakalara tetela anjeun teu keunek paribasa nu asih dipulang sengit harita ku kaula di Hampura Jaka tapi engke deui di mana panggih ulah sambat kaniaya anjeun Jaka kaula bakal baris nyieun balitungan ka anjeun kitu garentas Andi teh ngabrehkeun kabuleudan tegatna di mana engke papanggih deui puguh antara Hujung jeung Cipancar teh teu sakumaha jauh teu kungsi lila oge lembur Cipancar geus katingali nah atuh yo terteran wae hatena ngageter sarta jantungna ngadadak ratu bet ngadadak inget ka BBN pamepes hate anu ayeuna geus jadi milik batur diwawaas kumaha lamun panggih jeung euis najan ditegar-tegar oge tangtu moal tahan dina gok pamprok mah piraku we teu ninggang kana babasaan ekek
lembut pupuntiran cing saredet kana ati kageuing rasa birahi kaudang rasa baheula daun tuhurna tangkalna matak tambah rusras hate di lain-lain oge nyeuis teh kadeudeuh hatena nu munggaran anu mah bisa dipopohkeun muncek basa besar kanjut nama meureun lap neperdai meureun eta ge cag urang tuna heula Andi anu can keneh bisa move on ayeuna mah urang caturkeun deui Jang Husen keur mah Jang Husen teh ngabogaan sifat-sifat nu kurang ade ka jalma anu kaancikan tabeat matak karanjang ka awewe teh bebari ceehan perbawa kalakuan nu rucah nu geus ngadaki hese dipiceuna katurung yang hareupan pamajikan anu teu boleh nyuguhkeun bubuden nu haleungheum ceudem daya pisan kahegaran matak narik hate teu beda ti tutuwuhan anu kurang cebor sok sanajan ari maula kanu jadi salaki mah tetep saregep jauh tina paribasa gijing sila bengkok sembah nu munasabah lamun lila-lila mah Jang Husen teh jadi bosen ka pamajikanna karasana teu beda jauh ngagugulung boneka anu ukur benang di kuah kieu sagala mangga tarabaha tapi bari taya hojah lelewa mawa guligah memang kitu kaca kanyataanna Jang Husen bisa ngamilik nyeuis teh ngan saukur ragada badagna badan bisa dipiboga tapi haten anu pinuh kageugeuh nama kadeudeuh nama geus sagemrengna dipasahkeun kanu sejen sindak nama geus dipiboga ku Andi pikeun nyeuis mah ayeuna teh ngan ukur kariwaasna ongkoh deui gambaran Andi tetep pageuh maneh ngeusian figura hate teu beunang disupadulang teu beunang dipebenjokeun paribasa belut sisit sabak darat kapirarai siang wengi cau lamping cau leuweung katinggal kokolebatan komo mun kebenaran tepung sanajan ngan saukur dina impian dina lilirna teh nyeuis sok terus ngajentul marangan jemplingna peuting tempo-tempo nepi ka beurang teu bisa sare deui atuh tumarapna ka Jang Husen kaayaan pamajikan kitu teh karasana teu beda jeung anu beungeut ning hareup ati mungkir anu matak nungtun jadi teu betah di imah keur mah kitu tarajakna resep ngancong di pangulinan ongkoh-ongkoh ngawin nyeuis teh lain karena hayang boga pamajikan tapi teu leuwih tingan saukur hayang ngicip-ngicip kareueutna madu ngan malulu ngan teu nafsu sahwatna hungkul teu sirikna saban tempat jeung pengkolan rayap urut pamajikanna anu dikawin ngan sakadar keur kaulinan tapi sanajan kitu ari Pak Haji Qodir mah sama sekali teu nyahoeun kumaha talajakna Jang Husen lantaran namun kawin teh sok rerencepan paling ukur di baturan Ki Jalal ukur ka nyeuis manehna terus terang kanu jadi papana matak ayeuna rada hese rek ditokerna rek lantaran tangtu moal diijinan lantaran taya pisan cadekana nyeuis mah dina hiji waktu Jang Husen geus seget rek indit bah ari biasana mah mun ngalantrah neangan nu herang-herang manehna sok idak liher di imah Ki Jalal sok diajar main po ayeuna mah kaki badra lantaran keukeuh manehna aya maksud anu teu hade ka Andi wakosna geuning teu seep teu karaos ugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.